Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Neraskeun kana hanca kamari nembe oge ngabahas khobar jumlah anu ku jumlah fi'liyah. Contohna teh saperti Zaidun koma abuhu. Berarti khobar anu mufrad mah dianggap kaharti. Piraku hayu hoe teu ngarti. Takamari teh ngaran khobar jumlah teh makana jumlatan au syabihan bil jumlah. Mana-mana khobar anu ku jumlah atawa ku sibeh jumlah. Ta ari jumlah teh anu kasusun tina fi'il fa'il disebut jumlah fi'liyah. Aya nu kasusun tina mubtada khobar disebut jumlah ismiyah. Jadi jumlah teh aya dua, aya fi'liyah, aya ismiyah. Takamari kakara oge dibahas teh jumlah fi'liyah anu kasusun tina fi'il fa'il. Contoh saperti Zaidun koma abuhu. Zaidun ari Zaid eta koma geus nangtung saha abuhu bapana ieu Zaid. Tah ieu Zaidun teh tarkibna mubtada, koma abuhu ieu tarkibna khobar, ta aya logat eta. Eta koma geus nangtung saha abuhu bapana Zaid. Ta sajumlahna koma teh fi'il, abuhu fa'il. Ta ieu koma abuhu teh fi'il fa'il anu jadi khobar tina Zaidun. Ta ieu disebut khobar jumlah anu ku jumlah fi'liyah kasusun tina fi'il jeung fa'il. Ta ayeuna jumlah ismiyah. Jumlah anu kasusun tina mubtada jeung khobar. Kasusun tina mubtada jeung khobar. Contona Zaidun. Tadina kitab Zaidun Zaidun ari Zaid. Eta jariyatuhu. Eta jariyatuhu ari badegana Zaid. Eta zahibatun. Anu indit. Ta perhatikeun dina contoh anu ieu. Zaidun ari Zaid. Ta ieu Zaidun tarkibna teh mubtada sabab aya logat ari. Tah ieu. Zaidun ari Zaid, paham? Ieu mubtada ieu. Ari Zaid eta. Aya logat eta berarti khobar ka dieuna. Eta jariyatuhu ari badegana Zaid. Eta zahibatun anu indit. Tanu jadi contoh khobar teh jariyatuhu zahibatun. Ta ieu jariyatuhu ari badegana Zaid. Eta zahibatun anu indit. Berarti ieu jariyatuhu zahibatun teh mubtada jeung khobar. Tah ieu mubtada jeung khobar jadi khobar tina Zaid. Ta ieu disebut khobar jumlah
anu jumlahna jumlah ismiyah kasusun tina mubtada jeung khobar. Tinarkibna kieu saeutik Zaidun ari Zaid, tarkibna Zaidun mubtada. Ari ngaran mubtada teh wa huwal ismul marfu'u al ari anil awamili alafdiyati. Hartina isim anu dirofakeun anu disepikeun tina amil bangsa lapad tah ieu Zaidun. Zaidun rofa alamat rofana ku dhammah sababna isim mufrad. Zaidun isim sabab ciri isimna tanwin. Zaidun disepikeun tina amil lafzi sabab nu ngaropakeun mubtada teh ibtida. Eta jariyatuhu ari badegana Zaid jariyatuhu jariyatu kana hu tarkibna teh mudhof ilaih. Sajumlahna jariyatuhu mudhof ilaih tah ieu teh jadi mubtada jariyatuhu. Aya logat ari jariyatu rofa alamat rofana ku dhammah sababna isim mufrad. Pangna rofa sabab jadi mubtada. Ari mubtada kudu boga khobar. Tah khobar mubtada anu ieu nu jariyatuhu. Khobarna teh ieu eta zahibatun anu indit. Berarti ieu jariyatu mubtada, khobarna teh dahibatun. Ieu jumlah mubtada jeung khobar. Tah ieu Zaidun mubtada. Sedengkeun di mana aya mubtada kudu aya khobar. Tah khobar tina Zaidun anu ieu nyaeta ieu Zaidun mubtada khobarna jariyatuhu zahibatun. Ieu jariyatuhu kasusun tina mubtada jeung khobar. Jariyatuhu mubtada zahibatun khobar. Berarti ieu teh khobar jumlah anu ku jumlah ismiyah kasusun tina mubtada jeung khobar. Pahamnya? Kudu dipikiran aya ngaji nahwu mah kudu dipikiran. Teu bisa ayeuna ngarti saliwat. Ta ieu teh khobar jumlah anu ku jumlah fi'liyah kasusun tina fi'il fa'il. Anu ku jumlah ismiyah kasusun tina mubtada khobar. Au sabihan bil jumlah atawa kasusun tina sibeh jumlah. Ieu ngarti ieu. Tinggal we puter-puter we sina teu pika ngarti. Ta'ari sibeh jumlah teh aya dua. Hiji aya jar majrur. Dua aya dzorof. Contoh khobar jumlah anu ku jar majrur. Zaidun ari Zaid. Eta fiddari di imah. Zaidun ari Zaid. Ieu Zaidun tarkibna teh mubtada. Fiddari tarkibna teh jar majrur. Tingali aya fi dari. Fi harap jar. Ad-dari majrur. Fi teh tugasna ngajeerkeun kana majrur. Tanu jadi majrur tina fi nyaeta lapad ad-dari. Ta ieu JR alamat JR-na kasroh sabab ad-dari isim mufrad. Tah ieu fiddari jar majrur jadi khobar tina Zaidun. Berarti ieu khobarna teh ku jar majrur. Ari jar majrur teh sibeh jumlah. Tah ieu khobar jumlah. Contoh anu ku dzorof. Zaidun ari Zaid. Eta indaka disandingeun anjeun. Zaidun ari Zaid.
eta indaka disandingin anjeun. Zaidun tarkibna mubtada. Inda kanaka ieu disebutna mudhof ilaih disebut idofat. Tah ari inda disebutna teh dorob tangke. Ai dorob teh kalimah anu tuduh kana zaman, kana waktu. Aya tuduh kana tempat, aya tuduh kana zaman, kana waktu. Dorob kabagi dua engke, aya dorob makan tuduh kana tempat, aya dorob zaman tuduh kana waktu. Taya indaka contoh dorob. Zaidun ari Zaid eta indaka disandingin anjeun, dideukeutkeun anjeun. Taya inda dorob. Sakur khobar anu ku dorob ieu khobarna khobar jumlah. Sakur khobar anu ku jar majrur ieu khobarna khobar jumlah. Sakur khobar anu ku fiil fa'il eta oge khobar jumlah. Sakur khobar anu ku mubtada jeung khobar eta oge khobar jumlah. Jadi intina tina kesimpulan bab mubtada khobar ari ngaran mubtada wa huwal ismul marfu'u al ari anil awamili alafziyati. Isim anu dirofa'keun, anu disepikeun tina amil bangsa lapad. Maksudna Zaidun nyieun mubtada kudu kalimah isim. Mubtada kudu kalimah isim. Zaidun isim. Mubtada kudu i'rob rofa. Zaidun i'rob rofa. Alamat rofa'na dhammah. Sababna isim mufrad. Ari mubtada kudu sepi tina amil bangsa lapad. Zaidun sepi tina amil lafdi. Sabab amilna mubtada teh amil maknawi. Nu ngaropakeun kana mubtada, nu marentah ropa kana mubtada nyaeta amil maknawi anu disebut ibtida. Ieu mubtada. Ari mubtada kabagi kana dua, hiji aya mubtada isim dhohir, nu kadua aya mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhohir tah nu kieu anu lain ku dhamir. Mubtada isim dhamir tah nu ti heula huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu lobana 14 secara rinci. Eta mubtada isim dhamir. Tuluy khobar, ari ngaran khobar wa huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Isim anu dirofa'keun anu disarandekeun kana mubtada. Jadi khobar nu ngaropakeun kana mubtada ibtida, nu ngaropakeun kana khobar mubtada. Kumaha fid dari? Ieu rofa teu rofa mahalna. Sajumlahna fid dari jar majrur ieu mahal rofa sabab jadi khobar tina Zaidun tina mubtada. Sajumlahna indaka dorob mudhof ilaih ieu mahal ropa sabab jadi khobar tina Zaidun. Sajumlahna Zaidun koma abuhu. Nah, Zaidun ari Zaid eta koma geus nangtung saha abuhu bapana Zaid. Sajumlahna koma abuhu fiil fa'il ieu mahal rofa sabab jadi khobar tina Zaidun mubtada. Jadi ieu teh kaayaan mahal rofa mahalna. Da ceuk ti heula teh aya rofa zahirah, aya rofa muqaddarah, aya rofa mahalna. Dina contoh Zaidun jariyatuhu zahibatun. Tah eta jariyatuhu zahibatun tarkibna mubtada khobar. Sajumlahna jariyatuhu zahibatun mubtada khobar mahal rofa sabab jadi khobar tina lafaz Zaidun. Tuh. Balik deui. Jadi ari ngaran khobar teh isim anu dirofakeun anu disarandekeun kana mubtada. Nu ngaropakeun kana khobar eta mubtada. Nu ngaropakeun mubtada ibtida amil maknawi. Ari khobar kabagi kana dua, hiji aya khobar mufrad,
dua aya khobar jumlah. Ari khobar mufrad ma laisa jumlatan au syabihan bil jumlah. Mana-mana khobar anu lain ku jumlah atawa lain ku sibeh jumlah eta khobar mufrad. Jaidun ari jaid eta qaimun anu nangtung. Jaidun ari jaid eta qaidun anu diuk. Jaidani ari jaid eta qaimani anu nangtung duanana. Jaiduna ari jaid loba eta qaimuna anu nararangtung ieu jaid loba. Eta contoh khobar mufrad tingalian dina kitabna. Tanu kadua khobar teh aya khobar jumlah. Lobana khobar jumlah aya 4. Hiji aya nu ku jar majrur, sakur khobar nu ku jar majrur ieu khobar jumlah. Nu kadua aya nu ku dzarab, sakur khobar anu ku dzarab eta khobar jumlah. Tah ieu jar majrur jeung dzarab disebutna sibeh jumlah. Sakur khobar anu ku fiil fa'il ieu disebut khobar jumlah. Lamun khobarna kasusun tina fiil fa'il ieu disebut jumlah fi'liyah. Sakur khobar anu ku mubtada khobar eta oge khobar jumlah. Lamun kasusun tina mubtada jeung khobar eta disebut jumlah ismiyah. Jadi ari ngaran khobar jumlah atawa khobar goer mufrad di dieu mah ngaranna teh tangke mah khobar jumlah. Lamun kana kitab nu mutawalat nu panjang caritana tangaran khobar jumlah teh makana jumlatan sakur khobar anu ku jumlah rek jumlah fi'liyah rek jumlah ismiyah berarti 2 fi'il fa'il jeung mubtada khobar ta 2 au syabihan bil jumlah atawa khobar anu ku sibeh jumlah rek anu ku jar majrur rek anu ku dzarab. Lobana khobar jumlah sakumaha dina jurumiyah wa goirul mufradi jeung ari khobar goir mufrad nyaeta khobar jumlah arba'atu asya'a lobana 4 perkara tu akur. Khobar jumlah aya 2 fiil fa'il jeung mubtada khobar. Sibeh jumlah aya 2 jar majrur jeung dzarab. Berarti lobana khobar jumlah lobana khobar goir mufrad teh 4 jar majrur dzarab fiil fa'il mubtada khobar. Dicontohan ku musonif nahwu kaulika saperti ucapan anjeun jaidun ari jaid eta fitari di imah. Nu jadi contoh khobar jumlahna dina fidari eta fidari fi harap jar ad-dari majrur jar majrur jadi khobar tina jaidun. Berarti ieu fidari khobar jumlah anu ku sibeh jumlah nyaeta ku jar majrur. Contoh kedua wajaidun indaka wazaidun jeung ari jaid eta indaka disandingeun anjeun. Nu jadi contoh khobar jumlah lapad indaka tah ieu indaka teh dzarab jadi khobar tina jaidun ieu khobar goer mufrad khobar jumlah teh anu ku sibeh jumlah nyaeta ku dzarab. Contoh katilu wajaidun jeung ari jaid eta koma geus nangtung saha abuhu bapana jaid. Tah ieu nu jadi contoh khobar jumlah lapad koma abuhu. Ieu koma abuhu koma fiil abuhu fa'il. Berarti ieu khobar kasusun tina fiil fa'il. Tah ieu disebut jumlah fi'liyah. Berarti ieu khobar jumlah anu ku jumlah fi'liyah ku fiil fa'il. Nu terakhir nu kaopat wajaidun jeung ari jaid eta jariyatuhu ari badegana jaid eta zahibatun anu indit. Nu jadi contoh khobar jumlah jariyatuhu zahibatun. Jariyatuhu mubtada zahibatun khobar. Tah ieu mubtada jeung khobar jadi khobar tina jaidun. Berarti ieu khobar kasusun tina mubtada jeung khobar disebut jumlah ismiyah. Ta ieu oge khobar jumlah anu kasusun tina jumlah ismiyah nyaeta jumlah mubtada khobar. Kapaham nepi ka dieu?
pirakunya. Tangke bagian babul awamili ad-dakhilati alal mubtada'i wal khobar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil